main plastik ya, jangan begini. Ya plastik ya. Si Komar, modal ya Komar. Ikut baik. Ini mah sanu uruan di dia lah, aing mah. Kajen lah, tunggu aing. Lah. Aduh, aing sinangan hutang meni ya bayar hutang. Mudah-mudahan si Babe masih datang. Bah. Oh, suara anak. Beneran nih macan pulang saya, Mbah. Ganti baju heula, diilikan bae ka sawah. Bisi bae. Lewat nakam meni iyalah gara-gara si Farel. Ke kanan apa ke kiri? Nang sepi bae yo. Ke kiri bae Amit. Bang kawana aing coba keburu lain. Gara si Farel Ayah buru. Lincak di tengah bae. Jangan lu jangka. Sesuai. Si Farel lu di tukang. Naon mana kan si Farel? Ambil hutang biasa. Sabara? Hutang. Terus dibayar? Baik, udah. Alas ya mah dijemput kasih Farel. Sabar Sabar Jud. Yo, rezekimu mau kemana Jud? Iya kan dipotong dijual mah. Bagus ya. Kudu nggak jual ginjal. Cemol lah. Cemol. Cemol dulu ya. Masakan Jud. Hei. Lanjutin ya burung. Halo, kan bilang sanjok ka imah ieu di perjalanan di wetan ke kulon ya Allah disangka sama burung la ilaha illallah coba kitu. Astagfirullahaladzim. Kong ka dieu? Ieu mah Abah. Abah eta. Ka bener bae eta si gajah mah burung. Pulang di sawah teu pake baju, teu pake sarowal. Kok tadi mangkat imah nama pakai baju, pakai sarowal, pakai celana. Bubu ieu si Farel gara-gara anak ieu mati landel ge kosong tiga jam burung dopen mah kubrak leutik. Baju keur Abah keur mandi ku si Farel disamunikeun. Geus Abah rek imah ganti salin. Eta ka ditu ngisi-ngisikeun bae. Ditanya atas si Farel maksudnya apa? Ya Allah, gara-gara sujud, ya gara-gara si Farel. Ini sehat bae geus perlu masuk angin ya. Tuh. Di mana, Bi? Aduh, aing puyeng deh. Aduh, ditagih hutang mah ku si Rasjud. Assalamualaikum. Bang Barel. Si Unen. Kunci. Hutang aja di imah. Mana ya? Tukang bareng sih kan ya. Bang Barel. Iya lah bang tukang dikunci. Budak tak meni cina. Kamu namanya moni ya budak. Ini pakaian Abah gimana kan ayo? Jangan lah. Sampaian bisa ayah. Bisa
bae di dia ke Parel. Tapi isi anu anak plastik. Ah, coba dibuka bae ini kan. Nah, bener iya. Jalan pelosok bae mendingan ge bikin tere. Iki po ujur. Ujur eh. Ayun o. Terserah kami. Ini mah film bahasa. Mengunenas di mana? Neng Anti, Neng Mia, Neng Elis. Tas di Mang Parel. Terus naon? Nah, tos anak baju mau bisa munikeun ku Mang Parel nu baju sa Abah ieu. Entos balik heula. Mohon. Tisu juga aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, tisu. Bah. Bah. Aduh. Bah, kunaon? Aduh. Daripada tisu. kunaon? Bukan barudak bae. Aduh. Barudak minta bantuan. Suka digotong ka Bu Bidan. Aduh. Jam 8 jam 8-an bae. Boleh suku-suku teuing jam kumaha kutan. Dua bae ieu beurangan. Barang ting gitu kajung. Wah. Heeh. Coy. Hah? Bantuan unen cak geudeung. Ngarang Abah itu geuring. Ih, jalan hanjat. Ayo. Bu Bidan ayo. Nah. Bisa ayo. Bu Bidan aja. Karunya si Abah kana lumpuan di situ. Kumaha ayo ka dia. Boleh ka usulan sama. Unen Abah unen. Cing. Jangan iya bae. Jangan digotong. Jangan digotong. Oh, digotong. Jangan. Eba song dibawa ke Bidan. Ih, salah. Makin lagi entar di. Ih, kapan bener balikna? Salah ini. Ah, gitu. Kan ayo. Nah, gitu ah. Ayo. Senang deh. Jangan. Tak. Jangan dikumpulkan tak kerja. Buka, Mira. Iya, Mas. Ayo, cepat. Assalamualaikum, Bu Bidan. Assalamualaikum. Bu Bidan lah ke mana dia? Buka. Langsung baik. Gian. Kira. Jangan. Ini berat. Sorkan dia, sorkan. Anak kurang diangkat. Dibalik. Iya masih. Gini kamu. Berat tidur, Pak. Aduh. Bidan hal ini keluar. Oh, cara coy. Taruh. Tapi tak ada kan deh. Oh, sini ngomong. Iya di mana iya? Diperiksa. Di hotel? Diperiksa di Bu Bidan, di Mbah Bu Bidan. Oh iya di mana iya? Aduh. Gini itu ayah nambah suntikan gini. Diperiksa di Bu Bidan nih, ke di Bu Bidan ini. Abah mah geus kolot, geus disunatan kamari. Bangeulang disunatan, ini sunatan deui. Disuntik. Hah? Disuntik mah tumbung abah mah suara saya lagi suntik mah waras. Waras. Erek kamana di dia bae. Ari erek disuntik mah berarti abah kabur bae. Buka. Abah kabur deui. Bah. Mending aing kabur. Ayo, bantuan. Apa? Ayo, jalan.
Apa mau gak disuntik? Abang mau gak disuntik? Apa mau gak disuntik? Ya Allah. Apa mau gak disuntik? Aduh. Ya apa mau gak disuntik? Apa pensiunnya karena suntikan? Ya Allah. Iya maru beli nyiksa. Apa mau gak disuntik? Aduh. Apa mau gak disuntik? Ya ilah. Pusing karena suntikan. Men. Iya, apa nggak disuntik kan tuh nen, ulah disuntik, aku pengen karena suntikan. Bubidan. Itu orang bang meriksakan abah. Bang bumbu baik. Oh, aku pengen disuntik. Aduh, pasti ada suntikan. Iya, apa bubidan? Gerak darahnya sabar abah ya ayeuna ya. Aduh. Mudah-mudahan normal loh Bu Bidan. Normal. Tolong sekolot mah baik penyakitan baik. La ilaha illallah. 240 jujur. Jujul sabar jujulna. Jujur seket. Bisi setruk kahadanya. Ya lo ambil jauh ya. Luhur darahna. Aduh. Kahade wa jalma nu tos ieu nu darah tinggi anu kencing manis mudah terkena virus corona. Jadi engke di rumah pakai masker, jaga jaraknya, jeksi heula nya. Naon Bu Bidan dijeksi sih? Disuntik. Ya Allah, kadina hari Bu Bidan nu nyuntik mah. Karena denge suntikan karena jeksi. Sok nonggeng bah. Aduh. Cicing udah dewe. Ya Allah, Geus bah tekan rasa. Aduh, beritin uyur. Aduh, iya, entar saja Bu Bidan. Entos. Terus saya nama, jangan balik ke mana lah. Salik heula. Pakai obat Bubidan. Teu usah. Pembayarannya semua yuk. Engke kajen ngutang aja. Kalau ini Bubidan nggak dia. Engke deket ieu rumah Terus saya nama bisa dipanggil. Atur nuhun Bu Bidan. Enggak. Geus udah kasawah heula poe ayeuna dan nama dikakar diperiksa ka Bubidan ka waras heula bae. Tah eta jang ulah sampai luhur. Abah kamar tes disuntik ke Bu Bidan. Masih nyeri bayi biritna ya. Aduh, nang mah kiri pecahan mah. Abah emang salah ya. Aduh. Kumaha ya Allah. Ampuni dosa Parel ya Allah. Mudah-mudahan bae ayeuna aya jalma nu hade naman mere rezeki ka Dede Parel ya Allah. Amin. Aduh, ulang tarik. Bang Parel. Kurnaeun. Oh, kala, parkir heula. Iras penting deh. Motor mah hade sih aduh. Sayang. Entah itu kan duit aing pugu pita nomor 3 tepayu. Kuan tukang ke Male. daki dan motor nama. Motor saha dong? Motor urang atuh wae. Sia bogaan bae motor nama yakin antik. Antik sih banget Mang Parel. Bang Kawaras sia mah kana beungeut-beungeut di babawa. Aing puyeng dulu. Puyeng kunaeun Mang Parel. Perasaan nunggal ka dieu puyeng bae. Puga teh pagawean aing pugu puyeng mah. Geus urang boga ieu jar. Nah, Bisnis. nah aing senang ari bisnis kieu mah. Iya. Oh, sok bisnis. Urang ngobrol di dieu bae. Di dieu bae lah. Sia kali mah gak bau ujur berharta karun. Ieu motor urang. Jual.
Tapi Pangajualkeun heuh. oh siap. Emang masalah jual beli mah oke bae wah. Percaya ku ka Mang Parel. Ih sejen. Tapi ngipit teh payu-payu. Goblok musik. Terpokok. Sekian naik sama yuk. Kayak orang apa 2 juta bae. Oh, ya 2 juta. Heeh. Kalau 2 juta tuh. Geus 2 juta urang ge eta geus. Geus padu balik modal pokona mah. Atuh, heeh. Oke lah, ku aing. Poin bae enak heuh. Sanggup teu? Sanggup, enak. Ada di bawah. Bawa ku aing enak. Urang pulang kumaha? Enggak sama lempang juga gak mau ujur. Ih, Bangkawara. Kan tuh. Aing jual enak. Pon mah. Sia nungguan di imah bae lah, paling jual enak. Urang nyahoana urang 2 juta ka urang heuh. Oke, siap. Oke. Salamna. Thank you. Oke. Oke, yuk. Ah, aduh, nyampe juga. Ingat. Kom. Lupa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Mang Parel ka dieu. Waalaikumsalam. Maksudna naon Mang Parel ka dieu? Kieu nen. Urang rek aya perlu jeung erek minta hampura ka di ka Abah. Oh, terus Gitu ka dieu teh. perlu deui di dieu. Ya minta hampura. Ampura bae terus tali ka dia. Gerak ayo lah. Sok ada tebudeg di jalma. Bah. Mang Parel. Aduh. Masuna ka dieu acara naeun? Intina kieu erek minta pangampura. Naeun? Pangan janda. Aja no, ari pangan mah kan nyokot bae. Bah. Nuli. Minta hampura dan namare. Kan kuduna si Parek tadi minta pangampura ka Abah lah. Lain janda ieu. kaki. Ya Allah. Ieu mah kuduna boga salam minta pangampura ka Abah ayeuna. Geus heueuh. Oh. Minta pangampura. Heeh, geus. Nah terus aya naon deui? Enggak. Oh, intina kieu. Pada kan eta aya perlu jeung Abah. Hayang motor antik lin. Ang motor antik baheula. Antik naonna? Sawene antik. Baheula aya deh, sawene antik. Aduh hari cawene kolot mah embung. Kalau ngora. Motor geji, motor. Oh, motor. Motor antik hayang baheula lin. Boga mana? Boga lah, hayang. Lin. Bener. Di bawah tante motor. Di bawah bah kan So, dia. Abah hayang ngeuleuh Ya. ayeuna. Kayak ready kan Abah? Mun, sok. Lumayan. Boga modal anjing kasih rasjun. Mudah-mudahan payu di motor. Sesetting si motor la ilaha illallah. Nah. Bah! Yo. Oh, sekarang motor rel. Lah. Lu kendaraan nyolong eta. Jaga bah si Parel mah oh bahasa nyolong. Nah, iya motor antik yang kesana gimana, Bang? Oke, siap. Oke. Bah. Jadi masih motor Mang Parel. Itu buku si Pare nawaran motor. Abang kan yang mesti keting geus lawas lah di baheula. Dan apit geus sudah aja geus bisa. Ana yang belajar motor, kabeneran ieu Mang Parel herek nawaran. Geus eta mah bah ieu. Geus sore lah. Eta maksudna eta sabaraha? Enggak sudah ke Abah wah bari jeung ucapan minta maaf ku Pare dimurahkeun ka Abah mah. Sabaraha? Eta terus terang bae keur Pare keur umroh ka Jepang. Eta meuli motor eta ti ditu ka dieu na motor. Heeh, sabaraha? Geus aduh 5 juta lah. Nah, ujur 10 juta. Motor gitu mah 10 juta. 5 juta. Sabaraha? 3 juta. 5. Ah, larang ujur 5 mah. Tawar 3 juta tawar. Duh, sok ujang uneng ge, geus ari 3 mah kajeun. Si uneng da ikeun 3 mah. Ayeuna dibayaran 3 mah. Bisa lah, dia lah.
Benar. Deal lah. Deal. Deal. Bagus lah. Iya, Jang, di nateun kasur duitna. Oke, Bang. Nah, amplop. Bener teh 3 juta. Heeh, 3 juta Oh. sekali lah. Bos kapalan kapok asong gade capek lah. Bener, dah abah ge hayang naik motor, hayang bisa naik motor. Rel, capek di nepi. Oh, nama abal maka cewek nempel. Kata di tunggu lah, Jang. Rasana tak. Nggak percaya lah. Oh, lu cari percaya mah mangga. Nama eta men make motor eta. Si mana. Aduh. Bambu. Aduh, mana. Si lema, Pak. Yang tuh satu lu. Satu nun, sapura. Tapi temogokan tuh. Hantu ah. Kabah ujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar parel aduh. Alhamdulillah, aing menang duit jaga lanjut. Iya. Hai, Kong. Aduh. Oh, kebutan. Cakan sekali deh. Ini parel bisa semoga duit dia. Ayah deh, dakna. Pas, teman, manusia parel. Aduh. Meni, Dijan. Man aing kasih sate pas neman apa timu jeung sia di dia, Jod. Meni, Dijan duitna. Engkau dulu sabar ya. Aku ingin memandang wajahmu dulu. Aduh, manis. Engkau dulu sabar. Kata tadi ngomongan. Dijan duitna. Aduh, aing teu budeg gas Jud ya. Ditampah heuh. Aing namaring hijau. Enggeus sajut saja percaya ka aing. Enggeus saya ka aing. Awas belalang. Iya Allah. Udah. Masa sensasi.